panas di jauh kene Jelembang teh. Oh tukang ojek gitu. Duh, Deka, tarikan usum kopi dia mah. Bahaya tuh narik ya. Majikan aing ngakan naon di mah. Doma ku aing kulum. Leung-leung si pengek Deka narik 2 kali sapoe teh. Yo, ngalapun. Menarik Deka tarikaneun. Ini kerak 2 bare. Leung atuh. Leung ku leung. Bejana narik jandalin. Waduh, tuh kabere. Dinarik bang, lain nempak dewek atuh cenah. Leung Deka Kan aing teh gablag HP. Di belilah ieu nu Dek lah. kan duitnya di mana? Atuh anyuk heula gopes toranan Anyuk, guys. Ya ujang dahar euy. Sakalan dijual nama eueuh pisan Deka narik ge. Jadi hidup menang 2 banyak. Euy teu meunang dah. Kita ngageng kan. Gampang kayak orang doang lah. Ka urang geun nya mun aya. Oh tenang, oke. Baturan orang ngomong kemana balik enak teh Jakarta. Ayeuna Baturan teh sohib ya, sohib. siap. Kita tawarkan kemana? Oke. Gawe. Telepon we ya. Telepon ku teh aing sudah kenapa? Rada nu cunging kitu kita, rada cunging. Nah, bodina aku kos gitar biola. Bujurna gede. Eta bagus. Eta mah hayang ketika mari. Cek carek minta nomor apa? Aing teh gabag HP. Atuh bawa geula Dik lah. Hah? Bawa lah. Pan siar dijual teh gabag. Kita mah kemal wakan di kemal jadi. Oh, nya si kayak mabong kene kana. Dia nganterkan di ka mana bieu? Hah? Dia nganterkan. Si pangan ya nih. Ada tinggal deui bawa bener. Tong kehet. Kayak pergi ke mana? Hayang gitu rana Kita kereng deh abah orang. Aya ka deh. Panas di jauh kene Jelembang teh. Oh tukang ojek gitu Tuhan memang isi pengek gitu. Ini apa gawean butuh 2 orang itu yang di perusahaan direktur Jakarta itu. Bangetan si engek nya. Coba orang tem ada deket sudah si engek ke. Oh yang si engek ke ngojeknya. Coba orang perempuan di deket. Ya, tong aja. Aing mah. Tuh orang lamar gawe kemana tuh Deka euy? Saya baturan aing datang. Cuma kabarna enak geus atuh panggih aduh. Alhamdulillah. Gawe naon ya? Ojek. Mana gawe sih? Aya kageun mah itu ge. Ngan kieu DP heula sok gaji sabulan 50 juta, DP na 1 juta. DP heula. Bukan teh aja gaji ngojek mah teu gagal. Pokoknya mah gitu we. Bisa moal DP-na ku HP. Pak, bisa wae sok. Ku HP atuh. Urang rek milu ngek, urang milu ya. Ayo. Oh, HP hiji. HP hiji duit gope. HP. Duit. Ku duit mah 2 juta, mun bayar 2an mah gitu. Oke lah. Jadi kurang kontak deui. Ngapan kan aya ya hasil ngojek paling kabadi dia ka itu teh. Serius ya. Atuh kumaha sok carana nya mula bae kabang lo tetangga gitu. Urang ini melawet lah. Bang ngojek teh menang wae teh kan. Atau gadekeun heula motor gitu. Ai dewek lempang ya kayu mah yang teh. Henteu kapan mau dinaik nu gawe. Tak bilang motor jeung HP sok lah Deka yang gawe. Oh, benernya. Hayu, siapa majikan mana kan butuh duit mana kumaha deui. Deka pemajikan mah gampang Deka yang ana Deka. Ya mending gawe. Mending gawe, nama tong runarana. Ayeuna mun teh digadekeun ge jual bae. Enak pan sabulan 50 juta misalnya ini 25 juta ge ke batina ya 45. Abdi mah kabel di motor kemudian jang pemajikan mah aya nya bulanan kan. Ayo. Ayo. Urang nya minimal lah. Oh, ayo. Itu sabaraha tuh DP teh? 2000. Oh, 2000. Atuhnya eta
Aing tuh soalnya tadi teu mau duit pisan. Pan tadi gawe teh mau pegalengan. Henteu. Nah, make henteu. Proyek mah gue ripuh. Kumaha bonteng teh? Teuing eta urang gecan pupuk. Pupukna sok goreng aya. Nah, Teuing kidinya meulina tadi pupuk eta. wah jeung dewek kurang riksakeun. Ayo aya kitu mah. Bener teu? Heeh, aya ka mahal-mahal eta. 1 juta. 1 juta. Heeh, kurang neangan atuh ayo yuk. Ayo mah 2 juta duaan. Oh, berarti gue 2 juta. Ya. Mun cek geus aya oke, sabaran urang. Heeh, tadi naik ka mana di? Ah, ka Dubai atuh aya namanya. Aing ka eta lah ka Dubai. Ayo. Eta nya. Siap heunya. Lah kitu we pokona 2 juta nya. Oke, kontak dia. Oh, siap, Bro. Ayo. Pan kita buka HP. Kontak di naon? Ah, ya seeng-seeng deui lah, kontak ge lah. Antep lah. Tepkeun. Ah, di kebobaturan mana mah sukses nih. Gua handek teh nyaho menjadi bebaturan kuat nikah sukses gitu teh. Ayo orang berangkat dah dengan duit tugan we mudah-mudahan. Ayo, urang inyem deh kan. Ayo dah. Eueuh jual HP, jual motor deh ka pada teuing. Oh, deh ya. Asal kana. Ayo. Oh, ayo nak. Siap. Kawan lama, aduh, Deka kemana wae? Kemana dehnya mangsa? Komeng pira aku jual HP teh euy. Tuh duit coba. Hareudang nih. Komeng keur naon nih? Pandai teh duit teh naon? Ojek. Dek kemunang. Tiurit. Nah gitu. Si Uwa mah henteu encan ngan aya baturan dewek ieu arek gawe mah. Di mana? Di Jakarta. Gajinya gede. Baraha? Aya goceng ya dikumakeun ya. Malahnya buka duit teh? Teuing tadi teh hawar-hawar cek beja teh 50 juta sabulan. Gede atuh. Dek kieu nya. Rencana dek. Pan main ngajukeun babeh maneh? Heeh. Tah. Pan main di bank aya keneh duit. Aya duit mana? Jeung atuh dewek 1 juta we jang DP ngomongkeun 2 juta. Duaan. Eta teh DP naon sia teh, ha? Pan arek ngilu mah maneh gawe di ditu. Geus ka hiji PT pan nyawa sorangan, PT mah gaji bulanan. Oh, meureun sia teh. Hah? Jang DP duit teh. Tah eta. Ya geuning mangsa teh Arek mah maneh. Moal teu gablek duit. Teu gablek duit. Mang beli ya, Mang. Teu gablek duit. Ieu gawe lah 1 juta we, Mang. Teu boga duit jang meuli sayur. Mang ieu bayi moal. Amun maneh moal, aing minjem 1 juta. Sokot we ka imah atuh. Iraha. Engke aing arek balik heula pan ayeuna meureun. Pokokna mah ka imah langsung nya. Heeh. Engke daek ka imah lah. Siap. Ayeuna mah ka mana? Balik ka aing ah. Oh, heuh lah. Engke urang ka imah mun nya. Heeh, ya. Oh, ayo. Nagih hutang ya. Sumur sih. Baru nagih arek pinjam duit. Ya jedog lah di dia. Kumaha? Butuna. Aya perubahan teh. Aya, tenang. Sakitu. Siap. Ana mah aing ngarek kareupnya engke rada korean lah. Kurang ditransfer karena rekening maneh. Terus? Geus beres we bener 1 juta nya transfer. Siap. Pokona mana enak arek ka mana? Ka ojek deui. Iya arek ka hareup ngojek deui. Ayo di mana goblok? Aing teh terus beres gawe di kebon. Oh gitu. Makan. Bonteng, buncis belagu teh. Heuh lah, hujan banget deui dapat sama. Oh gawe atuh nya. Oh gawe. Aing aing geus kuat an gedang, otomatis ge. Moal suguhan aing ka dieu nya. Dah anjing arek mani meureun dewek. Atuh. Engke aing ka ditu hareup ojek. Oh gitu. Heeh. Pokoknya orang sakeun ATM nya, nu maneh? Duit geus dikirim. Pokoknya geus dikirim. Karena rekening maneh. Dewek engke ngobejaan ka dewek ka kira naon? Kan aya strukna. Engke ku aing dibikeun strukna mah gampang. Oke? Struk teh kumaha struk teh? Struk jelema teh bisa lempang anjing. Oh, bener. Sakeun kejayaan. Goblok. Teh ya. 1 juta aja. Wah, kirim. Jor si anjing, saya kok kada lah. Kemana nya? Jelema nutangan teh.
Asa wau itu budakna motor. Tanyakeun aing. Kamari ya dengan mangsa di berat menang 2 ya geus eksor ya aduh eta. Sugan kamanya. Ya asa wau. Pak, kumaha? Damang. Alhamdulillah. Urang teh nehan jelema. Masalah. Ieu fotona teh. Wah, yang baturan si Engek atuh. Kau ulang nawar-nawar gawe, make DP 1 juta sana. Heeh, ieu teh buronan DPO ti polisi ti Jakarta manehna lompat ka dieu. Bawa turana ka mana? Engke ge nari ka dieu balik deui. Oh, mending kayak balik lah ka ditu. Heeh, Nari kala. Terus saya ka mana deui na? di dieu we tungguan. Ya PT belilah, Pak. Teu boga duit. Beli atuh. Tuh, teu boga duit aya HP mah. Boga duit. Nanya lah, ayo tuh nanti. Tah, data. Ieu. Lain. Ngek. Kita nya. Ieu teh Intel. Nanyakeun babaturan maneh anu ti Jakarta teh. Nu nawaran gawe nih, urang dengan duit. Terus Tah, eta teh buronan ngek. Buronan Nipu. Loba korbana. Baperbana Di Jakarta masih DPO. Lompat ka dieu ngomong nama. tah anu mah kumaneh teh ngan heula jelemana baturan mah teh teh titah ka dieu lah kumaha we carana tah di Jadi bapak dakwaan ieu kurang di dieu. kudu nyumput nyumput lah Tah, di dinya nyumput tah heuh. di jelema anak anu barieu Kok. mah dieu teh can can aya Pak euy main HP web soalnya tapi kan tuh. ku HP wae HP we lah butuhnya Butuh soalnya gang depan langsung transfer kan di sore kan soalnya kan. apa ya Tah, jelema. Duk. Tamang. kumaha gawe teh ye ieu teh naon jerona ieu teh nah palsu ieu teh ngek palsu ngek Kacau. Ngirakeun dewek ieu mah. kanyahoan Pak Aing teh tukang ojek mah nya. Arek ketipu kumaha. apa yang dijual motor tuh Motor. Dek ngiem duit kasih komeng 1 juta arek mah nya. Ka CS arek gitu deui. Ngek kampung aja aduh. Aing geus kurang kumaha kasih komeng era ieu. Geus ae na. bakutet Bakutat. Ini dua yang komen, ini sih komen. Tuman atuh ayo urang Terus ah cuman lah. Tuman.